Kitu kusir bangun ambak-ambak turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan dengaraskeun bongkena ka sato laib padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula coba lamun aya nu ngarangket kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui satoge kitu sarua abong teuing nasib adi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket taya ras-rasan abong kena abdi sato tengaraskeun kanu capek sadi dinten paeh poso mogok sote awak lungse abong teuing nasib adi jadi hewan digawekeun berang penting dirangket taya ras-rasan coba usir mundi pepeh pasti nyeri tarasana sato oge tangtu lempeuh pada boga rasa